Wilujeng enjing barudak kumaha damang sae. Dinten ayeuna urang bade diajar basa Sunda ngarapalkeun harti kecap tina bacaan Taman Uncal. Dangukeun nya naon wae harti kecapna. Harti kecap artina sasama kecap. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut persamaan kata. Nah, nu kahiji aya kata taman. Taman teh sarua hartina jeung kebon kekembangan jeung tatangkalan. Tah lamun di bacaan Taman Uncal nu dimaksud taman teh jika anu digambar aya rusakanana. Anu kadua istana. Istana sarua hartina jeung padumukan raja atawa presiden. Sok ditinggal gambarna eta teh gambar istana presiden anu di Bogor. Eta istanana. Anu katilu penangkaran. Penangkaran teh tempat miara sasatoan anu kawilang langka. Sasatoan anu kawilang langka teh sapertos naon? Sapertos rusa, buhaya, jeung orang hutan. Eta aya penangkaranana, aya gajah. Tah anu di bacaan Taman Uncal penangkaranna teh panangkaran uncal nya. Tah contoh gambarna teh aya sok ditempo. Ayeuna nu nomer 4 jeung nu nomer 5 ku ibu disareungkeun. Ngawanohkeun teh sarua hartina jeung ngeunalkeun atawa ngawawuhkeun. Upami nomer 5 baranahan. Baranahan teh artina anakan. Tah aya gambarna uncalna jeung anak. Tah eta ngaranna baranahan. Anu nomor 7 nyaeta piknik. Piknik sarua jeung rekreasi dharma wisata. Ngadatangan hiji tempat pikeun sukan-sukan. Nah, piknik sarua jeung rekreasi. Tah eta aya gambarna keur piknik. Lamun nomor 6 eta ngajugjuk. Ngajugjuk sami sareng hartina jeung ngadatangan. Anu terakhir nomor 8 teh bebetian. Naon eta bebetian? Bebetian teh rupa-rupa bagal tutuwuhan anu ngabenggul sarta dagingan. Biasana dina jero taneuh seperti tales, ganyo, sampe jeung hui. Anu kumaha eta aya gambarna. Eta nu disebut jeung bebetian. Bebetian teh keur naon? Nya keur parabna rusa. Ayeuna lamun tos ngadangukeun ibu ngapalkeun harti kecap, ayeuna dikerjakeun nya latihan dina Google Form. Ditingali heula latihanana soalna aya di halaman 7. Engke tinggal ngeusian di Google Form ku ibu engke dibagi. Bisanya barudak. Hatur nuhun, wilujeng enjing.